Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda ayeuna teh nincak bagian ka-20. Para mitra kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika harita teh Bu Haji teh nepungan si komod eta gunung nom torogan nom torogan teh para wargi Bu Haji make ngebrehkeun ka cinta segala kasih komod ngerustu nyungi Bu Haji aduh ampun tapi sanes haji nu awon sanes namun si ibuna teh teu beres kitu para wargi wilih cenah ieu haji teu beres sanes haji nu awon namun jalamana nu mawa jadi haji ta eta teh can waktuna jadi haji sigana kitu para wargi aduh ieu mah ieu tapi memang para wargi sadaya da kitu atuh emang haji mah kalebetna ge ngalaksanakeun rukun Islam eta mengaraksanakeun rukun Islam janten rukun Islam anu 5 dilaksanakeun dilengkepan ku ayeuna haji namun aya syaratna nyaeta istitoah kitu para wargi sadaya janten syaratna teh mun kaduga di perjalananana seueur nah kaduga tina waragadna nah kaduga tina kasehatanana kitu para wargi sadaya da ieu aya karinganan tina soal rukun Islam nu kalima mah istitoah kitu diantawisna para mitra urang mah cenah teu kuat memang teu kaduga ku syarat-syarat tadi anu opat kita sekap mangga mumule we anu opat ulah duwe kata ledor gitu ngalaksanakeun opat laksanakeun heula nu opat para mitra insyaallah ngalaksanakeun opat ge panaya dina istilah kesehatan ge opat sehat 5 sampurna kitu janten atos nu opat ge terus sehat tos hae pisan opat lamun bener-bener kurang dilaksanakeun kahiji tina bidang syahadatna kadua tina bidang salatna kitu katilu zakatna sareng salajengna puasa da ieu opat anu kurang dilaksanakeun kalaya dilaksanakeun karena Allah niat ibadah insyaallah para mitra sadaya anu opat ieu ge parantos cekap ulah cenah aing njuk utang ya kuliga batur jadi haji ya njuk utang balik ti dieu urang kana naon aduh memang leres anjeunna ge leres anjeunna ngalaksanakeun rukun Islam nu kalima namun dugi ka hartosna mah sagala bebeakan anjuk hutang balik ti haji kudu mayaran urut hutang teu kaci da urang mitra sanes istitoah kalebetna mangga nyangakeun wae eta menyakeun kasadaya para wargi nyangakeun bae kantun lenyepaneun ngalenyepan tina jihad mana lenyepaneun sadayana para mitra lamun urang ngalaksanakeun opat dilaksanakeun kalayan sahade-hadena kalayan dilaksanakeun ku urang ku kecapan karena Allah kitu diniatan ku ibadah insyaallah para mitra sadaya ngahasilkeun hasil anu matak nyugemakeun mangga nyangakeun bae eta mah da masalahna ge pribadi antawis urang sareng nu maha kawasa namun disagedeng kitu bome ku urang dibuar mah para mitra sanes urang sareng nu maha kawasa unggul sanes hablum minallah unggul dina opat anu dilaksanakeun kurang teh tercakup hablum minanas hirup di antara urang jeung sasama urang deui kitu upami zakat masalahna tuh seueur masalahna para mitra ngabantu anu kirang mampu teh fakir miskin sareng sajabina da ieu hubungan urang antara urang jeung sasama umat manusia deui kitu janten lega ambahanana upami digodongengkeun mah upami digamarkeun mah lega namun ieu Mang Jaya teh keur ngadongeng kitu nah atuh jadi kana kieu nya kana dongeng ieu teu kaup dimimitian eta masalahna tina nurus tunjung iya nurus tunjung ya si Ibu Haji tina nurus tunjung para mitra masalahna teh jadi panjang teh mangga ieu mah urang teh Mang Jaya bade wangsul deui kana pokok masalahna nyaeta ngadongeng mudah-mudahan ya acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pambeberahmana samiangna Bu Haji torojo biomoh nyampeurkeun geus mulih geuning Bu Haji teh maot nya terus mulih mah lah mulihna bari benu we itu namanya eta ya punung meureun teh lah aduh ieu mah ya we geuning malah sabalikna da
bari ceurik ngading diut teh masih komod bari ngakei seuri kawas nu bener-bener manggih hiji rumah tapi kalucu. Tadi memang tepati jelas kadenge omongan Bu Haji nu hoghag jeung si komod. Puguh ai bari barang gawe mah dieu atas meuli heula lauk asin deui ti warung. Nu matak ngarasa heran ngadenge si komod ngabejakeun yen Bu Haji mulangna bari moal ka ambak jeung make disebutkeun bari ceurik sagala. Diomoh pok tumanya. Naon sababna apangna Bu Haji mulihna bari jeung baheud sarta ceurik sagala mod? Pedah duitna teu ditarima ku maneh? Ngeja ongkoh mah dah. Nah, make ongkos sagala, ari kitu aja deui nu sejena mod. Diomoh meuni keru. Puguh we aya mah tuh. Sigana mah tadi kurang ngadengikeun nya. Pan bari barang gawe, jaba bieu nyelang heula ka warung. Mata kieu mah ya uing mah meuni hayang seuri we meuni ngabarakadak kitu. Barang ngadengi katerangan nu terus terang blak-blakan. Bluk nang ku blak nang karak Ibu Haji yuh teu sangka we sacongo bubuk. Eta si ibu bogoheun ka uing mah. Hah? Moanya sia komod bonya. Ai mah ieu mah nya uing bohong ka mah. Uing nya ngabohong dosa ieu, komo ngabohong ka kolot ieu dosa gede atuh murukeun teh. Cenah majarkeun teh najan kumaha nya onah moal dibikeun ka maneh kitu mod. Mending geura urang cenah silih pika cinta kitu. Tangtu hirup bakal senang, bakal bunga. Ibu moal lebar, moal obal ku barang bere cenah sarta harta banda jeung liana. Najan pamana teu bisa kawin oge. Da kehalangan ku Mah Haji cenah. Tangtu bakal senang. Muncul budak ayeuna umur ngajakeun backstreet teh. Jalan belakang sih aing mah dah. Aing mah macem-macem je. Eta sababna mah lah nu matak uing hayang seuri meuni ngabarakadak kitu. Cek maneh kumaha mod? Pet ngadatangkeun rasa penasaran keur biomo. Ai cek uing teh mah keheulanan kudu bogoh kan geus kolot jeung peot mah segitu uing teh. Uing mah bogoh ge ka ngadeng onah anu masih keneh benteng kitu. Ayah jeung dia atuh ya manya uing boga kami pitong haeun atuh mah. Najan uing siga nu boloh oge atuh. Pan uing teh geus nyaho dibebeneran, nyaho dibatal haram kitu. Ayah. Eta nepi ka kitu nya si ibu nya kawas anu poekeun pikiran. Kawas nu kaganggu ingetan. Teu sangka bakat tingku hayang misahkeun maneh jeung Neng Onah teh nepi ka wani ngorbankeun dirina. Keur cinta diri maneh kitu ngalejokeun. Jadi hayang seuri magi ari kitu kanyataan mah mod. Kawas dina dongeng we lalakon teh nya mod. Saurang lalaki diparebutkeun ku indung jeung anak. Aeuh. Heueuh teh juragan ieu. Tadi basa mulih teh meuni samutut siga tutut keur baeud kitu aeuh. Sugan mah tutut monyong aeuh. Uing hayang nyaho kumaha tungtunganna we lalakon teh mah. Nya kumaha engke kajadianana nu uing bakal karanapan. Kumaha geletuk batuna kecebur caina kitu. Ge tadi engke peuting ka bumi Juragan Haji bakal lain sumping dan Husein bakal nanyaan ka Neng Onah bakal diterima atau moal tah ku kabogo uing nu katelah Neng Onah teh kitu. Mun panglamarna atau apa nanya Den Husein diterima ku Neng Onah maneh teh kumaha mod? Biomoh kawas nu hayang nyaho hate-hatena si komod. Si komod gancang nemalan. Nya tentu we uing bakal hancur atuh mah hate teh meureun bakal burak-rakan. Aduh. Najan kitu uing bakal bunga. Nah ongkoh hancur, ongkoh bunga kumaha ieu maneh lieur mamang adengena. Ih, lieur kucan. Matak ulah sok pupun ieu pumurintil lanting mah da segala-gala ge. Ya ulah sok kurilingan jadi lieur teh si mah teh. Maneh masuk di barengan ku heureuy wae ngomong teh sakomod, nu bener atuh ieu mah. Keur dariah hayo heureuy. Ieu regepeun mah nya. Uing bakal bunga ieu mun Neng Onah narima panglamar Den Husein. Dan uing bakal lepas dina pangarus cinta palsu. Sidik jeung tetela mun kitu mah kanyahoan. Cinta Neng Onah ka uing cinta palsu, cinta campuran. Bogohna ka uing ukur sandiwara. Dunia panggung sandiwara. Mun kitu mah uing bunga mah. Uing pan geus yakin kitu teh bisa neangan di sejen. Mending kanyahoan ieu mah batan kanyahoan ke mun geus kawin pan ripu. Ayo, tapi najan kumaha mah tetep uing mempercaya ka Neng Onah. Percaya 24 karat. Ya Neng Onah cinta 100% alias 24 karat. Cinta puara rosana, cinta sejati ka uing. Ya moga-moga we atuh Neng Onah sing pengkuh mod. Ngan eta karunyana teh meureun peuting ke pada ngahurup. Pada ngarentog malah bakal dipapaksa moal boa bakal dicarekan ku Bu Haji jeung Mama Haji. Munyi Onah keukeuh nolak panglamar Den Husein ya kumaha behina we mah lah kumaha kajadianana we mah ulah dipikiran teuing geus botak
Uing pantas botak lantaran lalaki jika profesor. Ai mah botak pan ngewa ye. Mun ngawal botak serah bukan. Jika naon meureun ai mah. Eta kumaha ning onah mah. Alah berat ka uing ye. Kira-kirana nolak ka Den Husein kira-kirana mah. Ka uing cintana geus laas kitu mah. Sieun ku kolot. Yuh mun nyari mah panglamar teh Den Husein. Ya, kumahanya mah keur ngobrol antara si Komod jeung indungna. Hari dur-dur sora bedug di masjid nanakeun wanci magrib. Atuh obrolan eureun si Komod gagancangan ka pancuran sedang diomoh terus asup ka jero imah. Reng nyeungeut damar geus kitu tuluy manehna ge kaluar abdas. Malikan carita ngeunaan Bu Haji nu ngalumpatkeun mobil sedan ninggalkeun mobil para mitur ka mobil sedan ka mobil naon. Ninggalkeun imah si Komod lantaran kana mobil. Jabat tepati jauh sakedeung ge Haji teges tunduk Ibu Haji. Datang ka lembur Sinang Jawa, datang puguh padananya boh ku Mama Haji, boh ku Nyi Oni jeung Bi Iwak. Ngan lantaran perlu salat heula Bu Haji teu gagancangan ngawalon terus ka jaman. Mama Haji sareng mulyana ge tadi geus sarolat da puguh, geus liwat ti wanci magrib. Rengse Bu Haji salat magrib terus ngariung di tengah imah. Sedang sangu jeung daging hayam keur nyayagikeun tamu geus disadiakeun dina meja makan. Para mitra sadaya, rengse Bu Haji salat magrib tuluy ngariung di tengah imah. Sedang sangu jeung daging hayam keur nyayagikeun tamu geus disadiakeun dina meja makan. Pasti mana ibuna meuni cumping magrib angkat-angkatan teh. Mama Haji tumaros bari sigan rada keheul. Mun ibu mah kunaon meuni lami luas leos. Sakitu batur mah capek masak popola meuli ti mana tuh Bu? Cek Nyi Oni. Mun juragan mending ngantep ka si bibi sakitu repot teh ngantep popola ka bibi sareng Neng Oni. Meuli ti mana juragan? Bi Iwak nemrong milu tumanya sigan ngawoleh pedah Bu Haji datang na geus burit. Hari Onah ke mana? Bu Haji batan ngawalon nanya ke Nyi Onah. Memang Nyi Onah teu katemong-temong milu ngariung dirinya. Ada di lebet di kamar Bu, tita tadi oge teu kaluar-luar. Cek Nyi Oni. Tita tadi teu kaluar-luar? Sumuhun. Teuing kunaon si Onah teh meuni siga nu pohara beratna ka si Komod. Siga nu pohara bogohna hariwang sok sieun nepi kangke peuting we mung kaluar. Kumaha aya Den Husein mung nepungan. Meureun matak bibirang ka sararea atuh. Bios lah engke ku ibu pada diteang ka kamarna. Bilih kateterasan ngeremah. Mohon wirang sadayana atuh mun tamu sumping Onah masih kene alimeun keluar mah. Ayeuna mangga saurkeun ibu teh meuli ti mana dugi kasonten. Nyi Oni siga nu bener-bener teu sabar. Ku ibu teh tas di Cipancur. Hah? Tas di Cipancur? Mohon. Tas di saha? Tas nepungan si Komod. Hah? Nepungan Komod? Nya. Aduh, kutan. Pas nepungan si Komodnya. Sarerea ngarasa pohara kagetna. Balah Bi Iwak ke milu nyarita. Barang Bu Haji nerangkeun yen tas nepungan si Komod ti lembur Cipancur. Mama Haji lajeng tumaros dari anaker ka Bu Haji. Si Komod aya. Kan tenan we aya mah malah bubuyutna gen ngaran si Komo. Sarua keur aya deui. Teu nyariosna naon si Komodna Bu? Nyi Oni make salempang sok sieun si Komod nyaritakeun perkara manehna kamari nepungan ka si Komod teh. Ari ngomongna mah loba meuni panjang lebar ngan teu nyaritakeun Oni mah. Ari kitu Oni bogoh kitu ka si Komod. Amit-amit teuing keheulaanan ari pantara abdi kudu bogoh ka si Komod mah. Keheulaanan ye barina ge kawas lalaki wae. Nyi Oni ngomong meuni gegerewekan. Tong tari teuing ngomongna atuh Oni bisi kadengin ku Ona. Bu Haji nyarek ka Nyi Oni sangkan ulah tarik teuing ngomongna. Pokona mah kajeun digeleng setum we Oni malah jeung batan kudu bogoh kanu ngaran si Komod teh. Da mohon atuh agan tong bujeng-bujeng juragan pamaget juragan istri kali Neng Oni dalah bibi ge pohara ngewana pohara sebalna ka ngaran si Komod teh. Izin pokona mah jeung teu uyahana keur we si Komod. Hayo make bogoh ka Neng Ona. Betul nalipak maneh teu ngukur ka kujur. Piit ngedek-ngedek pasir jog-jog neuri bola-bola. Cecenet maneh kiara. Pokona mah lah sakitu sidik Neng Ona teu dibikeun. Hayo we ku si Komod beuni digogohet. Bi Iwak milu nemrong ngomongna meri jeung jeding-jeding wae. Bu Haji molotot ka Bi Iwak baripokna. Nah, siang ngomong teh ka mana wae Iwak. Buat teuing dina hatena mamaneh teh bogoh ka si Komod. Buat teuing lamun dilayanan ku si Komod mamaneh teh daek dikawinnya. Ka si Komod bener-bener teh Iwak. Yeay, si juragan masuk aya kituna. Bi Iwak meuni ngagurubung.
juragan mah nyari sok ka mana wae geuninnya. Gaduh salaki teh kedah ka anu kati aya tinggal ieu anak tuh kedah anu pupurieun anak juga kan. Awon ari jangjinggep wae mah upami tiasa mamilihna papada bibi ukur jadi babu ge hayang boga salaki kanu beunghar hayang kanu kasep ganteng pokona mah sareng anu nyaah ka pamajikan kitu mali upami aya mah wios lah bibi mah ka bupati oge teu naon asal bibi na bogoh kitu. Mitra ieu mah aya serupa-rupa teh ya si kowo si iwak olo-olo pisan iwak kawas anu nyawe payu tapi ketang sawios lah ka ieu juragan camat ge tuh nya si anu isleum mah iya pan cita-cita mah kedah tinggi juragan cita-cita mah kedah setinggi langit gitu banges ribut we ganeng sia saur Mama Haji nyarek ka garwana jeung bi iwak pedah parerea omong ayeuna mah bejakeun ka mama tas naon teh asa nyeunapangna ibu nepungan ka si komod nyamangga ku ibu bakal diterangkeun nya ka mamana muga ulah disarangan sareng rasa benu anu penting mah da ibu mah teu rumasa boga dosa pangna ibu sosorangan nepungan si komod tayalian tas ngolo ka diri si komod nu tas mangaruhan si komod sangkan manehna daekeun ngajauhan nyi ona sangkan manehna teu ngagogohet wae hayang ngawin nyi ona malah supaya manehna daekeun ku ibu teh dibibita rek dibere duit sagala rek dibere duit 1 juta leuwih supaya urang bisa hasil ngawinkeun si Nyai jeung Den Husein naon atuh hartina duit 1 juta nu kaluarkeun sabab engke bakal kagantian leuwih gede ti Den Husein kitu angkehan ibu teh Bu Haji nerangkeun tarekah manehna nu ngolo-ngolo ka si komod teu dibejakeun lamun diri manehna mikabogoh ka si komod mah Mama Haji ungut-unggutan bari pokna sasauran halus da tarekah ibuna teh Mama mah satuju pisan teu naon-naon ngorbankeun sakitu mah dan gege hasilna sababaraha kali lipat ti kitu kajeun ucul duit ti batang naon teh ciajeun ucul duit 1 juta tiba jeung batan urang henteu laksana boga minantu ka Den Husein eta mah hitung-hitung modal we mun dina jual beli teh mah kitu kumaha ditarima atawa henteu eta duit teh ku si komod nu mawi mungeun sakitu ditambrukeun dina lahunanna ge kumaha kina karta budal si badeul teh utan mungeun bener-bener meni jual mahalnya si komod teh cek ni oni jeba-jebi nyan we si komod mah teu ngarumasakeun maneh jelema eueuh kaboga mun urang mah kumaha ieu nya kurang kumaha gedena duit 1 juta matak naon ditarima nya iwak manghanyakalkeun peda si komod mungkin narima kumaha omongan si komod bangna mungkin narima teh ibuna pokna teh cinta manehna ka Nyi Onah moal beunang di sisilihan moal beunang ditukeran ku duit sabaraha bae oge jadi najan diolo kumaha bae oge si komod anger pengkuh dina pamadeganana manehna tetep micinta jeung mitresna ka Nyi Onah meni teu bisa dionget-onget sarua jeung onahna meni pohara bogoheunana apan ka si komod si pegek teh tah si matak bingung puguge bener-bener bodoh si komod teh nya meni mung narima duit sakitu gedena cek Nyi Oni mung neneng bodoh naker padahal mah wah ngajana usaha 10 tahun ge pantaran si komod tecantang tuh bisa ngumpulkeun duit sapangaji sakitu sebel sakitu aya nu nganteuran bari syaratna gampang naker si komod mamungkeun narima nya cek bi iwak kawas nu manghanyakalkeun padahal ari bi iwak jeung Nyi Oni mah hanyakal sote lain kumbung narima duit ngan hanyakalna teh peda si komod tetep bogoh ka Nyi Ona ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita Pak Haji tuluy nyarita mangga ulah ribut wae barina oge sarua pisan maneh mah Oni padahal maneh ge mun boga kabogoh cantang tu nurut kana kahayang mama heuh ibuna cing cobaan ka ditu teh Nyi Ona sugan daekeun keluar ti kamarna mangga mama leos Bu Haji nyampeurkeun ka deketeun lawang kamar Nyi Ona ngajengjen nangtung bari ngadedengekeun kaayaan di jero kamar tetela jempling eueuh nu kadenge naon-naon geus kitu mah terus Bu Haji ngeterokan panto kamar nu masih keneh nutup Nyai cek Bu Haji gegeroan terus keketrok kana panto kadenge Onah nemalan ti jero kamar sora dumareuda ibu teteh bener Onah Nyai sok geura buka pantona ulah ngeremal di kamar bari nage yeuh geus peuting teh mending hayu urang ngariung di dieu yeuh sok buru-buru ibu sono ka hidep
sanos dugi ka iraha ge abdi mah keluar ti jero kamar teh. Satungtung ibu sareng mama memaksa ka abdi sangkan abdi daek kawin ka Den Husein. Bios teu dahar teu nginum ge bios teu ngariung sareng ibu ge kalih mama ge abdi mah. Ulah sok nyiksa awak terus ieu nyai. Ora keneh nyai teh ieu geulis. Teu hade nyiksa awak, teu hade ngakaya awak kana king. Bari ge ibu mah penting soal sejen ka nyai. Mata hayang papangi jeung diri nyai, lain rek nitah supaya daek ke Den Husein. Lain kitu sok bukakeun heula panton atuh. Salol mah ibu hayang ningali kaayaan diri hidup bager. Halim ulah kitu sok bager. Bet manya hidup tega nyiksa ka ibu sina ngajengjen wae nangtung di lawang kamar bari pantonan nutup. Pan dirinya aya mama, aya Teh Oni, aya Bi Iwok. Ranjeunna ge sareng anjeunna ngobrolna atuh. Nyaonah keukeuh mungeun muka panto kamar mungeun nyampeurkeun kanu jadi indung. Eueuh sasaha lantaran mama Bi arangkat ka masjid. Bi Iwok jeung Yoni ge keur baberes di dapur ya. Si bisana keur ngomongna Bu Haji. Memang sanyana Mama Haji na kaluar heula maksad bade ka masjid. Tekung si lila para mitra kolotrak tulak panto dibuka. Berai panto muka breh nyonah katempo nyampeurkeun ka indungna. Tah kitu geulis anak ibu teh geuning. Yu urang di dia di imah ngarajong-jong ngobrolna nyai. Bu Haji ngabedol leungeun nyionah tapi ku nyionah dikepeskeun alimah mending dilebet we ka di kamar calik dina ranjang. Leos nyionah leumpang ka kamar deui gek diuk dina bibir ranjang. Atuh Bu Haji ge nyampeurkeun ka Nyi Oni. Pun nyionah nu gek diuk jeung nyionah. Kunaon make mung kaluar teh kunaon ieu? Moreang tepung jeung Teh Oni. Ulah sok ribut jeung dulur teh anaking pamali. Si kolot teh mah nya mun urang sok pasea jeung dulur eta teh sok pajauh mah. Sok jauh rezeki. Ayeuna ibu kudu diuk di dieu. Nya teu naon nyai. Ngan eta panon kunaon mun barintit kitu geuning. Ceurik wae meureun sapopoe nya. Para mitra sadaya. Teu Bu. Syukur ari teu mah. Ngan eta deuk goreng kasebutna budak parawan wayah kieu ngerem maneh atuh. Anggur berang-berangkeur, anggur dangdan, anggur ganti papake adu pantes, nu halus nu bersih. Pan penting ieu teh yeuh, ka urang bakal sumping tamu. Den Husein teh maksud teh Bu, nya Den Husein nu bakal nyenangkeun ka urang sararea. Alim keluar, alim dangdan. Alim ayunan semah nu jeung Den Husein, nembe kersa mayunan tamu, paminu sumpingna nyatana Kang Komod. Mugi ibu lah maksa ka abdi, pokna nyionah ngageuri pinuh ku pamerdih. Belenyeh Bu Haji ngabelenyeh imut marengan hatena anu surti kana kayan hate nu jadi anak. Bari jeung leuleuy lemah lembut pok Bu Haji nyarita setengah ngalalemu kanu jadi anak. Da ibu malain rek mamaksa kanu jadi anak nyai ngan ibu meredih ka nyai supaya nyai daek ngajait bibirang nu jadi kolot. Lantaran mun ke Den Husein sumping komo pamasareng sepuhna atawa wawakilna. Heug nyai alim ayunan, alim nepungan, beuh mama jeung ibu teh bakal pohara wirangna anaking. Den Husein nu bari sumping ka dieu niatna pohara gedena hadena. Tapi nah aku nyai make teu di payunan. Nah aku urang make teu disugemakeun. Ku kituna wayahna sakali ieu mah ibu aya pamenta, menta pangorbanan ti diri nyai wayahna sakali ieu mah. Hidup kudu daek mayunan Den Husein. Keun bae teu bogoh ge ieu mah api-api we siga nu bogoh. Hitung-hitung main sandiwara nu utamana mah pokona mah sikep jeung semu ulah nangarakeun maneh kudu nemongkeun budi anu pinuh pikaresepeun kudu matak betah kanu nya mah matak resep kata tamu. Leuwih penting deh hidup kudu bisa ngajaga wiwirang nu jadi kolot tah kitu kepentingan ibu teh ka hidup teh. Pamohala nyai teu bisa ngalaksanakeun mah monya. Bu Haji panjang lebar mangaruhan kanu jadi anak. Sang kanu jadi anak daek ngalaksanakeun pamenta jeung pamerdih manehanana. Nyiona salila Bu Haji nyarita panjang lebar manehna ngaruh marengan hate nu pohara tunggarana. Pohara samagahana rengse Bu Haji nyarita pok nyiona gigideug. Alim Bu, wayahna sakali ieu mah anaking wayahna hidup kudu daek anaking. Poe mah hidup ulah ngalalaborakeun ka semah, ulah rek ngawiwirang ka kolot. Moanya tamu anu ngahaja sumping ti jauhna heuguh hidup teu disangareupan. Bu Haji terus ngalalemu terus ngolo-ngolo ka nyiona. Tah, teu bogoh abdi mah atuh. Tema nyiona terus terang. Ibu ge ngamalu mun hidup teu bogoh teh ka Den Husein. Tapi mah api-api wungkul nyai sakali mah teu naon-naon atuh api-api lah api-api. Ye nyai kudu dijaga teh bibirang kolot yeuh. Coba ti eta hidup kudu ngajaga pi akibateunana engke.
Duki maksad ibu ya nyai kumaha ya Mudan Husein memenangkan nyeri jeung katugeunah ti nyai kena nekat ngalaporkeun urang kan wajib nyebutkeun mama jeung ibu tukang tipu lantaran ti heula nyebutkeun nyai daek dikawin kari-kari dina kanyataanana nyai nolak malah teu disanghareupan sanggeurepan acan kumaha lamun kae manehna neangan dukun lepus pikeun ngarah ngarinah nyilakakeun urang ku jalan lemes atawa sarunya bakating ku nyeri jeung tugeunah terus Den Husein nyewa tukang jalmalian tukang babadog rampong heug ke harta bana urang digarong heug mama jeung ibu di ala nyawa tu pan cilaka nu matak sayeuna mah mending nyaniwara heula ieu nyaniwara api-api nu daek api-api nu bogoh tak engke mun harta bana Den Husein geus beunang ku urang kakara dirinya urang babarengan nyieun akal nu hade pikeun ngakalan supaya bisa laluasa kawin ka Den Komod kitu cing kumaha mun kitu nyanyi. Para mitra sadaya ona harita tuluy nyarita luka tubuh bingung abdi teh sajabi kitu pohara awona ngabobodo ka batur kalebet dosa bu ngabobohong ka sasami jalmi teh urusan dosa mah soal engke soal pandeuri nyanyi nu penting mah ayeuna hidup kudu ngajaga bibirang nu jadi kolot kahormatan diri heula kudu leuwih dipentingkeun leuwih diheulakeun nyanyi tuh ieu Bu Haji mesti puguh ieu jalma teh jigana cenah para mitra jalma mun geus ngomong kieu nyebutkeun urusan dosa mah gitu aduh ieu para mitra soal engke ieu mah perlu dibawa ka ieu ka dokter jiwa do diparios ya para mitra model kieu aduh ibu masih kanu bade meres geuning si kanu hayang hartana bungkul ka Den Husein teh nyona surti jeung ngarti lamun sanyana kahayang indung bapana kitu. Bu Haji ngagebeg reuas reup beureum beungeutna tapi sakolepat bisa bear marah mai deui micin semu. Nu penting mah urang mangih kasenangan nyai ta eta kudu jadi udagan hirup teh. Ayeuna geus ulah loba omong, geus peuting naker teh sok anggur geradangdang bisi Den Husein sumping manten. Sabios kieu we teh geradangdang ge Bu. Panya sok geura make baju nu meunang mangbelikeun ibu kamari teh geuning. Ku ibu urang dandananya me teh. Ibu mah kawas ka budak alit wae. Geuning ku abdi mah ibu mah antosanna di luar. Heuh nya atuh nya. Bari marah mai paromana Bu Haji kaluar ti kamar Nyi Ona. Terus nyampeurkeun ka Nyi Oni jeung ka Bi Iwak nu geus rengse beberes nyadiakeun dahareun keur tatamu. Kabeneran Mama Haji ge tos sumping ti masjid atuh barang ge teh Bu Haji calik payuneunana enggal Mama Haji tumaros. Kumaha Ona ada ibuna? Beres. Puntar teuing bisi kadengeun gancang lalaunan nyaritana bisi kadengeun ku Nyi Onah nu keur dangdan di kamarna jadi daekeun nya ngareupan tamu. Mama Haji panasaran kan tenan atuh puguh mah pokona mah sip lah ibu teh atuh. Bu Haji nyerengeh bari ngacungkeun jempol. Nyi Onih nyelengkeung harita milu nyarita marengan hate nu atoh lantaran Nyi Onah daekeun nya ngareupan sema. Mugi-mugi atuh nyabunya Onah teh daekeun dikawin ku Den Husein. Pinten urang sadayana baris aya dina kabingahan. Ibi ge ngiring binga upami sagala rupi lancar teh. Muga-muga we atuh muga-muga sagarupana sing lancar. Tekung silila torojo Nyi Onah nyampeurkeun. Jep nu ngarobrol jempe kabeh muji kana kageulisan Nyi Onah. Anu memang meunang dandan gek Nyi Onah diuk digireun Bu Haji bari ngeluh tungkul. Leuh, Onah mah geulis lagi sedang dan mah siga putri Cinderella. Teteh mah sok kemana wae nyarios teh sareng eta teh siga nu atohnya ya batur manggi ka sedih teh ceuk Nyi Onah ngadilak. Kalanceukna hatena mah keheul pedah manehna digeuhkeuykeun disebut putri Cinderella. Ari Mama Haji jeung Bu Haji jeung Bi Iwak karita beberes di dahareun. Iroris bisa anu kurang malah mah Bi Iwak mah keur naheureuh cai sagala. Ngarah engke mun semah datang keur nyait keur ninyuh susu. Matak nu diungan tinggal Nyi Onih jeung Nyi Onah. Bu Haji ge nya kitu keur sibuk aras urus. Nyi Onih malik amek manehna didilak ka adina. Komo make nyebutkeun keur mangih kasedih sagala beukit tambah hayang we keur Nyi Onih mangaheureuyan kanu jadi adi. Nah make jeung keur sedih sagala Onah. Terangkeun mumpung ibu nuju beberes jeung Bi Iwak. Nah teh teu milu sedih kitu ku ayeuna abdi kudu bae aya di ka dieu keur nyang hareupan tamu. Make kudu sedih sagala ieu Onah. Malah mah kudu gembira yen Onah ayeuna bakal papanggih jeung pisalakieun. Onah pan geuning ayeuna daek nyang hareupanana meureun mana kitu ge Onah daek dikawinkeun ka Den Husein bener teu? Ieu keulaanan kudu daek dikawin ku Den Husein mah abdi mah
abdi mah daek sote keluar ti kamar daek sote engke yang harapan sema beda karunya ka ibu jeung ka ama bilih aranjeuna menakan wiwirang sajebi teh eta sieun didukunkeun we beureunan abdi bakal cilaka. Ibu sareng ama boa kacanak cilaka malah teu mustahil teh Oni oge ngiring cilaka. Amit-amit Nyi Oni bibiri gidigan nya katinggalna eta mah sigeun ngaharepkeun aker abi teu laksana ka Kang Komod teh. Ngomong teh sageunahna we Ona naon alesanana apangna Ona ngomong kitu cing naon untungna lamun Ona teu tulus kasih Komod. Mun eta bakal laluasa pikeun ngadeukeutan Kang Komod. Teteh bakal sugema bakal tiasa ngahiji sareng Kang Komod. Tong pura-pura atuh teteh. Mani mah kurang ajar ngomong teh Ona. Becangeunahna nuding ka aing segala rupa. Nyi Oni pohara ambekeunana manehna geus jejung nangtung. Leungeun kenca nulak cangkeng leungeun katutu tunjuk ka Nyi Ona. Sedeng harita para mitra sadaya kabeneran Bu Haji jeung Mama Haji ge biiwak keur di dalapur. Geus beberes dahareun liana ngarah teu nguciwakeun nu jadi sema. Maneh mah ngomong asa padu wae si Ona. Pika sabeleunah keur hirup teh nya. Nyi Oni ngagantawang nyarekan. Tong pura-pura teteh da abdi ge apal. Abdi ge terang tiba heula teteh bogo ka Kang Komod. Teu aing mah teu bogo si Komod. Sok api-api teteh mah aku lah ngarah hampang teteh. Naon sih teh ngomong tuluyan yang dicabok wae. Hiu plak. Nyi Oni nyabok kana pipi kenca Nyi Ona. Atuh kuak Nyi Ona ngagoak. Berbet Nyi Ona lumpat ka kamar deui kebru mebeutkeun maneh bari ngaguk-guk ceurik. Atuh Mama Haji, Ibu Haji jeung biiwak ting torojo. Bu Haji mah terus nyampeurkeun ka Nyi Ona ka kamar. Kunaon Ona kunaon? Bu Haji samar pola. Ditampilin ku teh Oni. Torojo Nyi Oni nyampeurkeun bareng jeung Mama Haji dituturkeun ku biiwak kabehanana rajeg narangtung di kamar Nyi Ona. Pok Nyi Oni ngomong bari amek-amekan. Bohongan atuh da bueu meuli timuruan wae. Ulah bari jeung cubak cabok sagala atuh Oni kawas lain kadulur wae nya. Bohongan atuh da nemal-nemal wae Mama meuni nyangka teu bener ka abdi. Teh mah Nyi Oni bari jeung kekerot. Timuru kumaha ari Oni timuru kumaha ieu? Bu Haji tumanya. Tabu ngajarkeun abdi bade ngarebut si Komod. Man matak sabel. Mana sina manehna bogo ka si Komod teh da abdi mah henteu. Lowakeun nu ganteng nu beunghar, mah make milih si Komod barina oge. Si Komod sarmod. Mun kitu ditimurkeun teh kanu ganteng kanu beunghar, ungah nu aya ditumurkeun ka si sarmod mah sarua jeung ngahina. Geus ulah ribut barina oge. Yona, wadakan deui tah beungeutna. Kapasihan ku Cipanon tah, lipen Stipan tah. Terus hari sipatan deui sok anu sajena kaluar. Keun sina si ibu maturan si Ona mah dangdan. Mama Haji kaluar ti kamar Nyi Ona atuh geus kitu mah Nyi Oni jeung biiwak ge terus kalaluar. Cunduk kana waktu datang kana mangsa malahan mawa mobil sagala harita teh para mitra. Semah teh langsung diaku ku Mama Haji jeung Bu Haji nya kitu Nyi Ona geus daekeun kaluar geus dangdan deui leuwih rapih batan tadi. Dina datangna ayeuna tetela Den Husein dibarengan ku mamangna nu katelah Juragan Ahmad. Sanggeus sararea dariuk tumaninah lajeng Mama Haji sasauran dariana keur Mama teh teu kinten bingahna ireh dina wengi ieu kasumpingan ku Aden ti Pasir Jambe sumun. Nuhun wireh ayeuna kersa rurumpaheun sumping kalayan disarengan ku Gan Ahmad. Namun aya kahanyakalan sakedik wirehna tuang rama kudaon geuning teu nyarengan ka dieu. Nah aya wagelana tapi kumaha Den? Den Husein ngareret sareret ka Nyi Ona. Nu direret keur ngeluh kue tungkul geus kitu pok Den Husein ngawalon kana patarosan bieu ti Mama Haji. Mama kali ibu di dieu mugi ulah kirang-kirang sihapunten nu kasuhun. Birehna pun bapa kalipun biang teh aya wagelan betiasa nyarengan sim abdi. Namun henteu kedah alit mana sumargi ayeuna disarengan ku pun paman nyaeta Mang Ahmad buktosna. Sakieu ge kirang kumaha. Nuhun Mama cencep teu kinten ngaros bingahna. Mama denget ieu estuning asa kagunturan madu kaburugan menyan putih. Ku kasumpingan Aden kaligan Ahmad. Mang atuh nyangakeun leuteun saaya estu saaya naker. Nu sae mah da teu aya kitu tah. Mangga hatur nuhun Mama. Hatur nuhun atuh Mama. Boh Den Husein boh Juragan Ahmad ngarasa reueus ku ayana pribumi sakitu someah dina ngoning kadatangan ku maranehanana ayeuna. Sumuhun atuh Aden mangga atuh geura raosan leuteun eta tami lumayan.
Oh kirang kumaha Bu Arfan ieu mun utami kieu Ibu atur nuhun Ibu. Bari ngaleut atulah mama bade tumaros heula ka kersa Aden kalih kaagan panginten pangna wengi-wengi ayeuna rurumpaheun sumping ka saung utut panginten aya kabriogian kantenan tu mama atuh kanggo ngawalerna mah abdi bade ngawakilkeun ka pun paman. Den Husein nuduhkeun ku jempolna ka mamangna. Juragan Ahmad harita ungeuk tanda nu nganyakeun. Aduh mangga atuh geura saurkeun agan. Ulah bade asa-asa supados enggal ka uninga ku sadayana sung. Utamina mah kupun anak. Mama Haji bangun geus teu sabar. Najan nya geus nyaho kana maksud jeung tujuan nu sabenerna. Tapi da keukeuh we ngarasa panasaran jadi hayang leuwih yakin. Kieu mama Isim abdi teh nu mawi jauh di jugjug angang di teang teh teh sanes gaduh maksad nu tamtu aya pamaksadan utama sim abdi teh kawakilan ku Sang Sukria kanggo nganteur ieu Husein demi Den Husein nya aya maksad hoyong ngirimi kanya ka tuang putra buktosna nengonah teh asmun ayeuna waktosna nu utami kanggo narosan etang-etang nyirian yen nyi onah parantos aya nu gaduh kitu mama biri aya kaperyogan mah aksanukang nu kagungan nyabinga atuh mama jaga nuhun raet mama Haji ka putrana ka Nyi Onah nu diuk digireun Bu Haji baripokna tah kitu geuning kaperyogian Den Husein kali sepuhna teh Nyai sok baler ku Nyai garah ka Bandungan ku sadayana ari mama jeung ibu mah nampi pisan ngan tetep hoyong aya kapastian ti hidup salaku jinisna. Nyi Onah ngaharuk tungkul manehna ngarasa bingung keur ngajawabna sedeng hatena mah terus lengket masket inget bae ka si Komod. Juragan Ahmad terus tumanya ka Nyi Onah dah hayang geura kacekel katarima henteuna. Kumaha ditampi eta nepi henteu panglamar alo emang teh geulis. Pami ditampi emang atuh ngahaturkeun nuhun eta nu diharepkeun. Mang betekin teu ngaraos bingahna atuh upami henteu ditampi upami ditolaknya panten nyai teh sanes jodohna kapun alo ku kituna saya waler terus terangsung ulah bade seueur emutan ret Juragan Ahmad ka Den Husein baripokna sanes kitu Den laras pisan mang Den Husein ungeuk marengan rarasaan anu bari ngaguru atuh para mitra jantung dag didugir tutunggulan dan Nyi Onah macan jelas narima atawa nolakna. Nyi Onah masih kena jempe malah nu tetela dina juru panon bijil Cimata. Bu Haji ngarasa salempang sok sieun nu jadi anak mere jawaban nu bakal nguciwakeun ka tatamu. Nu mata kalayan lemah lembut pok nyarita ka Nyi Onah. Centrena keur geuning Nyai pamaksudan Den Husein teh sareng ieu mun paramana wawaki ramana yen saja ngabagjakeun ka diri hidup. Sejak umajak pikeun ngabangun adegan rumah tangga. Pinuh-pinuh kabagjaan sok geura walara geuri sing jelas sing temres anaking ulah asa-asa. Nyi Onih jeung Bi Iwak meninga anggarisel diukna ngarasa keheul pedah Nyi Onah harareh serek ngajawab. Malah dina hate Nyi Onih jeung Bi Iwak ngagerantos kieu. Niku harareh sena karnya si Onah make ngomong teh kawas nu bingung padahal naon hesena atuh rugi. Naon rugina nyebut mangga ni nyebut kersa. Aing atoh sugema jeung ngarasa bagja lamun si Onah kan nyebut mangga nyebut daek dikawinkeun ka Den Husein. Aing yakin bakal laksana kayak ngahiji jeung Kang Komod lumangsung di jalur bebas hambatan jalan tol teh moal anu ngahalangan moal anu ngaharubiru. Duh Kang Komod sanaos kacinta abdi ku Kang Komod ditampi namun tetep abdi mami cinta ka Akang. Kacinta abdi ka Akang moal luntur ku usum moal aspu mangsa yakin bakar terus langgeng. Kang Komod muga-muga urang tiasa laksana ngahiji laki rabi. Kitu gerentes hate Nyi Onih mangsa harita. Ari Bi Iwak dina hatena ngagerentes meh sarua jeung kaayaan hate Nyi Onih. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Bi Iwak ngagerentes jero hatena. Mun hararese nyari Neng Onah, piragi nyebut mangga, nyebut kersa. Mun siga nu dikaput tutu eta ieu lamayina Neng Onah teh. Malah siga nu bener-bener ngarasa bingung. Mun ulang anteng ngahuleng. Jeung dia aduh jantung aing ngadadak karatung tutunggulan. Jika nu keur tutunggulan gonang ngadadak henteu puguh rasaan. Pang-pangna mah sok sieun Neng Onah nampik atawa nolak kana kacinta jeung panglamar Den Husein. Aduh aing mangsa ayeuna teh nya cilaka 7 likur aing. Neng Onah nampik henteu narima kana panglamar Den Husein meureun aing moal laksana kawin ka Kang Komod. Lantaran aya saingan jajak Karaspati pupu janing hate Kang Komod moal eduana nu kasep ngalempereng koneng.
Kang komo dia abdi saban ngarenghap abdi emot wae ka akang saliring dumadi ingat baik gitu gerentos sate bi iwak sarua jeung Nyi Oni pinuh ku kasalempang sok sieun lamaran Den Husein ditolak ku Nyi Ona. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, bereh ka Bandungan harita para wargi Nyi Ona dangu teu ngeluh teu tungku cara tadi bibirna embut-embutan sigarek nyarita atuh Bu Haji jeung Mama Haji katamah-tamah we rarasaanna teh tamah ngarasa panasaran sarta lantaran sieun Nyi Ona salah pok Bu Haji hanya sasauran kieu sok ulah asa-asa king geura mangga nyarios sing jelas sing ete sing ketela nya anaking meninggancang geura wakca balakakeun ulain disumput salindung di Sinang Siloka langsung we kana pokok pangkalna sok kaynya da mama jeung ibu ge moal naon-naon malah bakal bungah nu aya lain kitu ibuna saur Mama Haji bari ngarewet ka Ibu Haji nyamuhun atuh kalayan saluyu jeung harepan sararea Nyi Ona akhirna langsung nemalan kieu pok-pokana teh nampi kana panarosanana Den Husein. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama Haji sareng Ibu Haji para mitra ngucapkeun hamdalah. Duh, nuhun bager geulis. Paroman Den Husein meuni marahmai bari sababaraha kali ngucap nuhun. Kuaina panglamar manehna nu bieu anu tepikeun ku mamangna teh telah ditarima ku mojang geulis nu katelah Neng Ona. Nya kitu deui mamangna Den Husein nu jenengan Juragan Ahmad harita teu kinten ngaraos bingahna bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ceuk paribasana lir kagunturan madu ka urugan menyan putih aya dina sagara kabagjaan mangsa harita. Nuhun anak geulis mang teh bingah kuaina Nyai nampi alomang buktosna Den Husein jelas ka kuping Nyai nampi kana kanyamang sareng alomang jadi Nyai teh kersa upami ditikah ku alomang nyaeta nyatana Den Husein kitu kersa tema Nyi Ona ponok najan ngageter tapi tela naon nu dikedalkeun bunga mage atuh tetela ku sadayana ka ieu kauninga utamina mah ku Den Husein sareng ieu kumun wawakiramana sun yen pu anak nampi kana panglamar ti Den Husein kalayan tos wakca balaka kersa bikeun diajak sasarengan ngawangun adegan rumah tangga. Hatur nuhun Nyai, hatur nuhun Mama, abdi teu kinten ngaraos sugemana nyamana anu teh nguping waleran teh kaning Ona kitu sun. Den Husein hatena mah geus teu sabar hayang geura bisa babarengan rumah tangga hirup sauyunan jeung diri Neng Ona. Bu Haji jeung Mama Haji silih reret siga nu bakal dirugikeun. Saparantos kitu para mitra Mama Haji mangut atuh pok Mu Haji sasauranna ditujukeun ka Den Husein. Nuhun Aden oge ka ieu Juragan Ahmad panginten kanggo langkung resmina supados tenang kasadayana utamina mah kanggo pun anak dina narosan teh panginten kedah aya kanggo panyangcangna domba ge upami teu dicangcang mah sok kabur deui kanu jauh kitu komo ieu jalmi janten upami tos dicangcang mah upami aya ti sisi ti gigir nya moal kaganggu deui bakal mayuna nu tos kantenan bae nu tos aya panyangcangna kitu hal ieu taya sanes kanggo kasayan urang sadaya. Jadi kitu kanggo ngabuktoskeun nah pamaksadan Aden sareng Juragan teh leres-leres atana piung sakadar heureuy. Punten we sun rada togmo da puguh ibu mah sanes bujangga janten teu tiasa ngareka basa kitu. Memang daya lepatna naon anu neme disangkeun ku pun bojo. Boh kanggo Aden, boh kanggo Agan. Daya maksad awon mung anu tetela kangge kasayan sadayana. Sareng supados ibu kali mama di dieu tenang emutan tentrem moal bade marojengja datos kantenan saha nu bade mayunanana. Saha nu bade aya maksadna kitu manawi. Mama Haji ge meuni togmona keur ngabandungan kendalisan Bu Haji sareng Mama Haji mangsa harita bi iwak jeung Nyi Oni pating rerenyu. Malah dina hate Nabi iwak ngomongkeun kana kekecapan nu jadi dunungan. Dasar jelema pilunya. Sigana teh harta we nu jadi udagan. Canaon-naon geus menta panyangcang segala rupa. Jeung eta deui meuni terus terang meuni togmol, teu clear di Sinang Siloka. Ih, meuni heueuh aing mah aya ku kituna nya ari Mama Haji jeung Bu Haji.
sakitu geus beunghar tetep butuh ku merti batur. Teu lucu. Nyi Onah najan manehna tadi geus terus terang nyebutkeun narima kana panglamar Den Husein. Tapi ari hatena mah poharana langsana. Leuwihna langsa deui sanggeus inung bapana bieu nanyakeun panjangcang. Marengan cumritna hate Nyi Onah ngarita teh para mitra sadaya ngagerentos dina tungtung lelembutanana. Aya kituna mama jeung ibu beuteung ngarampa perasaan nu jadi anak diri aing bet dijadikeun barang dagangan. Make kudu make pamanyer segala istilah panyangcang. Aing mah sedih hati nalangsa pangrasa. Sedengkeun mama ibu nya kitu teh Oni jeung Biiwak katempona kabeh kawas aya dina kabungahan. Make jeung silih reret jeung pating serengeh sagala nya kitu di Den Husein jeung Juragan Ahmad leuwih-leuwih bungah sigana. Teu nyahoeun yen pangna aing nyebut daek sote pedah we ngahajat ngahalangan wiwirang nu jadi kolot. Aing mah pan dipaksa kudu jadi indung kudu nyebut daek tuh Kang Komod tulungan abdi Kang. Tulungan abdi Kang. Tapi najan Nyi Onah sakumaha langsa dina hatena sakumaha sedih dina tungtung ati. Manehna teu nemongkeun paroman anu ngandung rasa nguyung. Nu aya mah manehna satekah polah nemongkeun sikep anu suka bunga jeung pinuku kabagjaan. Malah Cipanon rek kaluar oge ditahan satua tanaga ngajaga bisi nu jadi kolot menang wiwirang. Para mitra sadaya, Juragan Ahmad jeung Den Husein silih reret barang ngabandungan caritaan pribumi. Geus kitu pok Juragan Ahmad kedalisan kieu. Mama oge Ibu Haji, kali Neng Onah margi dongkapna sim kuring ka dieu teh narosan ka Neng Onah. Estu teu keupat ngaligincing sok sanajan teu rebo barang bawa. Najan alit barangna alit hargana dugikan teu katingali ku sadayana namung ari ajeuna marupina lumayan. Sareng pangpangna mah kanggo kayakinan sareng kapercantanan we ti sadayana. Atur nuhun atuh agan. Atuh jisim abdi teh teu kinten bingahna upami kitu mah namihan rasa regreg kana hate jisim abdi teh. Mama Haji teu ham-ham deui manehna ngarasa bagja. Mumun ibu ge ngaraos bagja we sareng sugema juragan. Anu mah atuh geura kaluarkeun supados saudara-saudara regreg sareng tenang kanggo ibu kali mama di dieu juragan. Ibu Haji meuni elek kesekeng hayang geura nempo naon-naonna. Nyi Oni jeung Biiwak ge meuni geus teu tenang hate milu panasaran hayang geura nyaho naon-naonna. Da puguh ku Juragan Ahmad can dikaluarkeun malah Biiwak mah dina hatena nyarita kieu. Aing mah geus panasaran ye, panasaran hayang nyaho naon-naonnana. Na barang mahal atau barang murah? Na emas, inten, berlian atau beling biasa nu bakal dibikeun? Cing atuh buru-buru geura kaluarkeun. Kitu ceuk Biiwak dina hatena meuni sigan ucing tutung buntut teh panasaran gitu. Kalayan tenang jeung salse Juragan Ahmad harita keneh ngaluarkeun hiji cepuk tina saku calana. Sanggeus cepuk aya dina leungeunna barang dibuka berai mening ngaparasat para mitra sadaya. Perhiasan ali emas nu matana inten anu yakin sigana mahal hargana katamah deui kongkorong meuni panjang jeung gede. Sarerea meuni ngarenyag bakat tingku ngarasa teu sangka da atuh barang berharga pisan. Sedeng Nyi Onah mah dina hatena tipe perket nahan kasedih jeung kana langsa. Manehna maksakeun milu imut. Song dibikeun eta cepuk nu geus muka teh bari aya eusian ali jeung kongkorong ka Neng Onah anu matana berlian bari pokna Juragan Ahmad nyarita. Mangga atuh geura tampi neneng hatur lumayan ieu mah. Edang-edang pangjanten betang tos kapayun ditambihan deui. Ieu atuh kalang-kalung emas tata ieu. Teu ageng lah mung 200 gram. Mangga tampi 200 gram sabarahaun. Ditampi. Jawab Nyi Onah lalaunan bari nampanan barang. Pamere Juragan Ahmad terus dikeukeuweuk jeung cepukna. Bari ngeluk tungkul ngarasa bingung pikeun pilakueun saterusna. Kitu kaayaan Neng Onah sapada harita. Lain dikeukeuweuk wae atuh nyai sok atuh geura anggo mungpeung kasaksen ku sadayana utamina mah ngarah katingali ku Aden kali ieu ku Juragan. Bu Haji ngajujurung ka Nyi Onah supaya make eta perhiasan ti Den Husein. Sok nya king sok geura anggo kaynya. Mama Haji nitah geura dipake najan nya geus aya kongkorong jeung ali nu dipake ku Nyi Onah. Tapi da teu nanaon najan make dua rampasan oge alus nu aya. Jeung apan zaman ayeuna perhiasan jadi tumpuk-tumpuk cenah kitu lir ibarat toko leumpang. Geus kitu mah najan hate sedih nalangsa Nyi Onah make ali jeung kongkorongna bantuan ku Ibu Haji basa make kongkorong.
siap sang tami gayanya Bagja dah lima cek Den Husein terus terang manehna ngarasa Bagja jeung Sugema nya Den lain bobohongan meuni gaya jeung tamah geulis anak mama teh saur Mama Haji atuh da neneng utos gaya ti tadi natos geulis ti kawitna ayeuna katamih nganggo perhiasan sakitu herang burungna sakitu herang mencerangnya pantes we upami tami gaya sareng tami ka pikayung yuneun teh cek Juragan Ahmad bari semunu reueus lantaran manehna geus mikeun kagegelan anu luhur ajena keur nyeona palidinya nama neng ona teh kedah disebatkeun si Bentang nama tuh Aden agan oge nuhun tos masieup kaayaan pun anak dugi katambi herang mencerang palidinya mah sanes sombong sanes agul namun da tetela atuh sesah milan mojang anu kagelisan saperos pun anak mah kitu sanes kitu Aden Bu Haji ngareret ka Den Husein kantenan atuh ibu kantenan pisan abdi ge sapepenak sang ibu tuang putra meuni herang ngagencelang lir Bentang kaberangan kitu geulis ngalangkungan geulis widadari anu namelung surti kahyangan malah upami dibandingkeun sareng mojang ti kota mah sesesah kanggo milarian pitandingeunana langkung sabaratikal neng ona panutan abdi Den Husein teu asa-asa deui muji kana kagelisan neng ona ini disebut babasaan Bentang kaberangan para wargi sadaya sanes kana geulis kitu Bentang kaberangan kumaha para wargi sadaya jadi rada pucet sakedik rada semu alum gitu tah henteu berag henteu brai gitu katingana namina Bentang kaberangan puguh Mama Haji jeung Bu Haji meuni rebeh pangambungna ku ayeuna Nyi Onah pada muji Mama Haji harita nepak dada bari pokna aduh palidinya nawa atuh kumaha we atuh bapana Den pan bapana ge sakieu kasepna hehehe sakieu gantengna kana tangtu pun anak geulis manis pikar sepeun najan geus kolot tapi da upama dibandingkeun jeung Bentang film Kalpetong teh malah ganteng kene mama atuh da se Aden Bu Haji ngareret ka Mama Haji bari jebi geus kitu pok nyarita kawas nu embungna kaelehkeun ku Mama Haji pan kieu ye kieu ge ibuna ye herang mencang meuni mencenges najannya geus umuran niat mah payu keneh kajajaka kitu malah mun niat mah ka Bentang film ge payu komo ka tukang dongeng malah geus sakaligus babari ka tukang dongeng babari diolo ku ibu mah Bu Haji nepi ka ngabarakat seuri bakat tingku agul eta Bu Haji ku kitu namanya sok maro tukang dongeng kitu saya ya we deh Ush, arina naon teh sok mana wae. Mama Haji ngagebes ka Ibu Haji pedah nyarita ka mana wae. Matak nyeri keur dirina asa disapirakeun. Ngaso heula ngaso. Nyi Onah ngagerentes dina jero hatena. Bager Den Husein teh kako jeung kolotna pohara bageurna ka diri aing. Geus mere perhiasan anu luhur ajena. Ayeuna cenah ti kolot Den Husein aya kagegelan khusus keur diri aing. Hanya kal hati aing mah tetep teu manggih kasugemaan lantaran ajan kumaha. Aing ngobogoh dengan kakang komod sorangan. Moal bisa diolo-olo, moal bisa disisirihan, moal bisa dibibita aku nu sejen. Nyi Oni jeung biiwak pating jerbi siganu amak ku ayeuna Nyi Onah rek dibere kagegelan nu sejen teh. Pantes lamun dina hate Nyi Oni jeung biiwak pating ku ciwas. Meni boro-borohan barang bere kawas ka putri raja. Dasar si Husein nyolok mata bunceli ka aing teh. Rek mere naon deui cenah nya si Husein teh. Noh, Den Husein make kagegelan khusus di sepuh Den Husein. Kagegelan mangrupa naon nya? Duh ayeuna boro-borohan barang bere. Teu nyaong kenao bakal kaduhung segede gunung geura. Entah babandinganana lantaran ajan kumaha Nyi Onah ukur akon-akon api-api nyebutkeun daek dikawin cenah ku Den Husein kitu. Juragan Ahmad saterusna ngedok saku calana breh ngaluarkeun duit sagepok meuni kandel. Mangga saksian ku sadayana. Artos ieu anu baris disangakeun ka Ning Onah etang-etang kagegelan ti sepuh Den Husein. Ini artos meuni seueur agan. Henteu teu seueur Bu Haji ieu mah mung cekap kanggo meser channel we. Aduh. Tetela nya sareng bager kapun anak teh geuning sepuhna Den Husein teh. Mama Haji jeung Bu Haji duanana teu bisa nyumputkeun rasa bungah jeung sugema ku ayeuna barang bere kolotna Den Husein meuni bro-broan. Sok geura tampi ka Nyai. Oh nya sok geura tarimakeun eta milik Nyai pibagjaeun keur diri Nyai. Mangga Nyai mah ayeuna Juragan Ahmad ngasongkeun sagepok duit ka Nyi Onah.
gap kunyi onah ditampanan bari karasa leungeun ngadegdeg. Ditampi atuh agan. Hatur nuhun Kang Husein, ditampi. Pokna Nyi Onah ngageter, najan hatena teu pararugu, eta duit terus dicecekel ku Nyi Onah. Can dibikeun ka kolotna, luk manehna tungkul bari mikir kumaha pijadieunana dina mangsa nu baris datang. Sakali deui mamah kali ibu di dieu teu kinten nganuhunkeunana ku ayeuna kanya sareng kadeuleuh ti juragan kali ti Aden. Nya kitu ti sepuhna Den Husein namung ngaraos panasaran. Sabaraha tu eta artos teh jumlahna. Sanes naon-naon mung ieu mah kajurung kurasa panasaran we, mama teh hoyong terang. Pali dinya nama sami ibu ge ngaraos panasaran mah atuh saurkeun. Sabaraha teh jumlahna eta artos ayeuna tos aya dina cepengan pun anak. Bu Haji jeung Mama Haji togmoana keur sabaraha jumlahna. Bakat tingku ngarasa panasaran. Najan yakin loba meuni sagepokan keukeuh dibarengan ku nanyakeun ka nu merena. Den Husein jeung Juragan Ahmad silih reret geus kitu mah pok Den Husein nyarita. Isinya batunana abdi mah mama ge ibu. Sawios lah mangawe etang ku mama kali ibu. Sareng Neng Onah nyarita Den Husein gumasepna keur make jeung lunga-lingek sagala. Ieu teu umum Aden mah atuh geura sebatkeun ulah bade asa-asa. Pun Aden panasaran ibu teh. Sajabi kita bilih kerok we bilih lepat ngetangna upami dia tang deui ku ibu sareng ku mama mah. Sareng teu kedah isin-isin sagarupi dapan mani seueur mani sagepok ageng. Kumaha tumang Den Husein tumanya ka mamangna menta pamanangan. Oh sebutkeun atuh kadinya ku Aden po kadinya. Juragan Ahmad ngidinan ka alona pikeun nyebutkeun jumlah duit nu dibikeun ka Neng Onah. Nyaritos kieu mah sanaos tadina ngaraos bingung oge da memang kieu kapalai sararea sung. Mangga ku abdi bade diuningakeun artos nu nemeh teh ku abdi disangakeun ka Neng Onah teh teu ageng da tadi ge. Hatur lumayan we wungkul kagegelan ti pun bapa sareng pun biang kanggo pibojoeun abdi. Jumlahna teh sanes mung 5 juta. Kirim-kirim nyebut 5 juta padahal zaman harita pohara gedena duit panjang sakitu. Waduh parameter dicangcang ku 5 juta. Angkaning ge babawaanan datang teh kudu 10 kali lipat jadi 50 jutaan babawaanna teh para wargi dah. Jadi hiji gambaran parameter. Lamun dicangcang ku duit sakitu engke pimawaeuna teh kudu 10 kali lipat. Sanes peraturan ngan kira-kira modelna kitu lah gitu. Aturan teh aya kumaha berehna we kumaha berehna kumaha rezekina. Gitu para wargi sadaya. Waktosna ke Bujeng Saif